Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid Bapak kelas tilu? Gimana kabarnya? Daramang, sarehat? Alhamdulillah ya. Kami orang masih di pasihan kesehatan ya. Oma sing sabar ya. Sabab dugi ka ayeuna ya, sampai sekarang orang masih diajar online atau masih diajar daring ya. Mudah-mudahan secepatnya ya orang tiasa lebat ka sakola deui. Ayeuna urang teraskeun materina ya. Sabab minggu kamari urang terus ngalaksanakeun ulangan harian ya. Nah, insyaallah pamit aya halangan ke minggu payun urang tos ulangan tengah semester atau ATS ya, asesmen tengah semester. Ya, ayeuna orang teraskeun materina di halaman ya. Di halaman 20 hiji. Nah, ya. Nah, di halaman 20 hiji ya orang ayeuna diajar maca ya, maca. Nah, ngaregepkeun jeung nyaritakeun hiji carita ya. Jadi kita belajar memperhatikan dan menceritakan ya satu cerita ya. Nah, ayeuna ku urang diajar maca. Nah ya, jadi diajar maca nyaeta maca ngeunaan ya endahna sosobatan dina wangun dongeng ya. Jadi sekarang kita belajar membaca itu bacaannya itu mengenai indahnya persahabatan melalui dongeng ya. Nah di bawah ini ya, di handap ya, di bawah ini aya carita ya, sakadang kuya jeung sakadang monyet ya. Nah tadina ku Bapak dirangkum ya tadina teh. Jadi kuya ieu jeung monyet ieu tadina teh sosobatan ya, jadi berteman. Entah suatu hari ya hubunganna lamun sok nonton Ipin Upin sok aya ya. Sok aya caritana kuya itu kura-kura ya, kura-kura dan monyet ya. Nah awalna teh si monyet ieu teh awalna anjeunna teh boga sakelompok ya atau kumpulan ya, kusabab ieu monyet ieu teh sombong, gede hulu, keras kepala ya, keras kepala, hese diatur. Nah akhirna teh si monyet ieu teh teu dibaturan ku kelompokna. Nah hiji waktu si monyet ieu teh indit ya atau mangkat ya atau pergi dari kelompoknya. Nah terus dina hiji waktu anjeunna teh kapanggih jeung kuya ya. Terus sapanggih jeung kuya anjeunna teh langsung sosobatan ya, geus lila. Nah dina hiji mangsa hiji waktu ya bisa dibaca ya. Nah jadi bisa dibaca dina hiji waktu si monyet ieu teh boga pikiran licik ya. Pikiran licik. Nah terus telila teh si monyet ieu teh katewa ku pemburu, kusabab naon? Kusabab pikiran licikna ya. Nah, terus di naon ya,
dibales ku kuya. Da eta nu tadi dikatewa ku pemburu teh hiji waktu kuya teh kena jebakan si pemburu kusabab dipancing ku pembuahan ya segala endah kadaharan ya kusabab si monyet ieu teh bawaana lapar wae. Nah, terus pas gitu pas si kuya katewak si kuya teh minta tolong si monyet teh datang. Pas datang teh si monyet teh wah ieu loba dahareun cenah. Terus gitu teh si kuya minta tolong kita ngagantian posisi si kuya nu tadi ka monyet teh pokoknya minta tolong ya. Tak si monyet tadi teh langsung ngiket sukuna ya. Nah itu ya. Terus karena pas si kuya bebas, nah pas bebas teh langsung dikatewak ku si monyet teh katewak ku naon ya ku pemburu. Nah, eta akibat licikna. Nah eta ya, eta sepintas carita. Nah ayeuna abeh jelas ya. Abeh jelas caritana dibaca di dieu ya dugi ka halaman 22 sampai sini ya. Biar kalian jelas ceritanya itu dibaca ya dari awal judul itu di halaman 20 hiji ya. Dugi ka halaman 22. Nah, terus kerjakeun pancen mandiri. Nah, ieu di nomor hiji dugi ka nomor 10 pancen mandiri ya. Nah, tugasna dikumpulkan di paling akhir ya, terakhir dikumpulkan terakhir dinten Salasa ya. Jadi sameme ATS ya. Jadi tugasnya terakhir itu hari Selasa sebelum ATS. Sebelum ATS Selasa jam 10 malam ya. Itu. Untuk materi ATS silakan kalian baca dari bab 1 sampai bab 2 ya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.